Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda, kumaha daramang? Nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih. Sejanggiring makalangan midangkeun carita-carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun, mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Ngabuburit di Marrakesh. Istilah ngabuburit nyaeta ngadagoan waktuna buka puasa. Geningan lain ngan aya di Indonesia bae, pangpangna di Tatar Sunda. Si horeng di negeri deungeun oge aya. Malah ruang riung pas sore, ngaloneng atawa ulin luntang lantuk, boh bulan puasa, boh bulan-bulan sejena, geus dianggap kebiasaan. Contona di kota Marrakesh, hiji kota kuno di Maroko, Afrika Kaler. Cenah mah geus jadi kebiasaan tibeh ditu keneh, ti jaman baheula. Tempatna di alun-alun. Sigana teh kabeh panggeusi kota tumplek. Aya nu jalan-jalan bae bareng jeung anggota kulawargana. Aya oge anu ukur nagog lalajo nu ngaraliwat. Ngeceng muncul barudak ayeuna mah. Teu kurang-kurang nu ngahaja niat nyaksian rupa-rupa pintonan. Nu memang matuh main di dinya. Akrobat, tukang sulap, musik tradisional jeung kamonesan liana. Maranehna nu ngamainkeunana aya asli urang dinya urang Marrakesh. Aya nu ngahaja daratang ti kota-kota sejenna. Di antarana ti puseur nagara kota Rabat. Malah aya nu ti luar negeri sagala saperti Mauritania atawa Senegal. Atuh alun-alun teh pohara ramena. Teu beda ti festival seni tingkat internasional. Hanyakanya dangdut. Nu pangreana di riung-riung jelema biasana tukang sulap, ngagunakeun tali, hoe jeung oray kobra hirup. Ku keahlianna na ngulinkeun leungeun sarta ngagunakeun alat mangrupa karanjang atawa peti, tali jeung hoe teh bisa jadi oray. Nya kitu deui sabalikna. Oray bisa jadi hoe atawa tali. Sakapeung nu lalajo sok disina neguh. Nah tali teh bakal jadi oray atawa hoe. Boh oray asli, boh oray jijeunan. Bisa dititah ngigel, dipirig ku terbang jeung tarompet kawas seni nagin ti India. Rame pisan. Waktu si pawang oray nawaran nu lalajo pikeun ngodok karanjang atawa peti, loba nu nolak lantaran sieun nu kacabak teh oray. Teu kurang reakna anu ngawani-wani maneh. Gep nyekel pageuh kana eusi peti, barang dijungjungkeun kabeneran tali atawa hoe. Heg nu sejenah nurutan, karewek gewewek. Sabab nu dicekelna oray nyaan, atuh ger. Nu lalajo teh sareuri jeung surak. Nambah rame na kaayaan. Kusabab penasaran, tutas ngamen si pawang teh heg ditanya, naha sulap atawa sihir? Duka sulap, duka sihir cenah. Sihir bae atuh pantes. Daapan negeri kuring teh ti baheula keneh sohor ku sihirna. Sihir Maghribi saha anu direupokna deui. Maghribi teh landian pikeun negeri Maroko. Marrakesh teh kota katilu pangbadagna di Maroko, sanggeus Casablanca jeung Rabat. Ayana dina lamping pegunungan Atlas kira-kira 150 km sakiduleun Rabat. Kusabab rada jauh, kota Marrakesh mineng kapopohokeun. Padahal Marrakesh teh beunghar ku titinggalan sajarah abad ka-11. Basa eta kota mimiti diadegkeun. Saperti pasar tradisional nu nonjolkeun budaya Berber, warung-warung nu ngajual manisan, wangunan-wangunan tempat nyieun keramik biru
jeung munara-munara kota tina batu bata beureum ngora. Upami saderek palai ngararasakeun kaendahan budaya Arab Berber khas Afrika Kaler sumping bae ka Marrakesh. Kitu cek promosi biro-biro wisata di unggal hotel gede kota Rabat. Alhasil, Marrakesh nu umurna geus 10 abad teh pepek ku titinggalan sajarah. Pangpangna sajarah kaajayaan dinasti Murabitun. Di antarana wangunan-wangunan hareubel anu masih keneh dipiara. Munara Kutubia, Pantodora kota heubeul Babul Aquino jeung Pasar Sok Madinah. Pasar Sok Madinah pamungpungan rupa-rupa barang perhiasan kayaning perak, emas, parunggu, jeung kuningan. Lian ti eta bahan sesengitan parantinyeun parfum, boh tina kekembangan, boh tatangkalan sejenak. Kaayaan pasar pohara ramena, sora jelema manis saheng, persis saperti pasar di urang, ngan bedana teh di ditu mah bararesik. Sajabat ti eta seungeut haseup menyan ka angin-angin, dipirig sora mandolin jeung gambus marengan haleuang lagu-lagu asal sagara keusik Arab. Kabeneran harita teh bulan puasa, jadi sakalian ngabuburit. Acara ngabuburit nu pepek ku hiburan di alun-alun Marrakesh ngadadak bubar. Jalma-jalma paburisat barang ngadenge sora adan tina munara Masjid Jami. Ti munara Masjid Jami Karbuh namina teh. Sararea gagancangan murut tajil nyaeta ngabatalan ku korma beunang ngaladadakan sarta asak tina tangkal. Amis pelem korma Maroko dituturkeun ku cai enteh campur kapol sacangkir leutik karasa pisan nikmatna teh. Bukanya nama engke sanggeus salat maghrib. Menu utama nama khas Marrakesh atanapi khas Maroko deui bae. Nyaeta kos-kos, keripik gandrung, ditinyuh ku gule daging eme atawa onta, dibarengan ku ngarecah kebab samodel sate domba anu pungkil tapi hipu, dombana domba ngora, samarana tina suuk, ngan henteu laleutik kawas sate di urang, ieu mah rada galede, dikucuran kecap kental jeung jeruk nipis. Bisa oge dicoelkeun kana yoghurt, dicampuran, dikeuretan tomat jeung bawang. Marrakesh tempat pamumpungan jalma-jalma kamasyhur nu hayang nyernakeun rasa jeung niiskeun pikir. Ngabuburit di Marrakesh mapai-mapai alam baheula matak minung sarta teu weleh hayang balik deui ngan hanjakal tempatna jauh di benua Afrika. Tah kitu baraya sadaya anu balager, mana horeng ngabuburit teh sanes lumrah di urang wae nya. Tapi meh di sadaya negara-negara Islam tos janten kabudayaan. Kagiatan ngantosan sumpingna azan maghrib teh oge tiasa janten cara pikeun mintonkeun rupi-rupi kasenian. Kumaha ari kagiatan ngabuburit di lembur baraya sadaya? Ieu teh carita mangrupi pangalaman Haji Usep Romli, budayawan Sunda nu kahotea, dibantu tina pamager basa kelas 10 anu disusun ku Dr. Anes Taufik Faturrahman, Hidayat Susanto sareng Dr. Anes Budi Rahayu Tamsah, terbitan CV Geger Sunten gawe bareng jeung PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Sakitu rupiah nama.